Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aturan bagi akang gobaraya sadayana. Alhamdulillah urang tiasa katepang deui dina ieu kawih. Anu pamudah-mudahan patepangna urang sok sanaos dina kawih sing ngajantenkeun jambatan silaturahmi kanggo kasaya di antawis urang. Kasanggakeun hiji kawih asih ulang pamundut staf ahli Universitas Pajajaran Ibu Nenden. Asih urang diapungkeun ka langit muntang kana mega ucang angge duaan. Asih urang dipentangkeun ka langit manteng dina bulan ayang-ayangan duaan. Asih urang tingkaretip dina bentang celah dumalingna cinta diapingku jempling peting diayunku lagu dengkleng hari ringgen tra katineng urang duaan. Asih urang kahibaran dina bulan siang cahayana indah sapa si sudeman akhir purna baharipan baca latar kahayang laksana satu selangina. Sumangga diaturanan oge ka Bapak Ustad Prabu BDG, oge Pak Ustad Diki, Pak Ustad Iis, Pak Ustad Mimi, Pak Ustad Daruda, oge Pak Ustad sadayana warga Seeng, oge Ibu Ustazah Nenden, Ibu Ustazah Suminarsi, Ibu Ustazah Nada Madenda, Ibu Ustazah Nurubiati, oge Ibu Ustazah warga Seeng, warga Semule sadayana mangga diaturanan kana pangrojongna. Asih urang diapungkeun ka langit muntang kana mega ucang angge duaan. Asih urang dipentangkeun ka langit manteng dina bulan ayang-ayangan duaan. Asih urang tingkaretip dina bentang celah dumalingna cinta diapingku jempling peting diayunku lagu dengkleng hari ringgen tra katineng
masih sungkeman ati warna harapan bagja latar kahayang laksana satu salamina. Oke teh hilang ka Ibu Ustazah Nita Suwandi. Oke ka Ibu Ustazah Pak Ustazah sadayana diantos kana pangrojongna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.